A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram baglun opo hewan begal wa himarun ahliun lan himar kang bangsa ahli wa kullu zinabin minasibai lan saban-saban kang anduweni caling kang tetep saking satogala mikhlabin lan taji minal thairi kang tetep saking burung kaasadin kaya singa wa namirin lan harimau wa dhi'in lan serigala wa dubin lan beruang wa fil lan gajah wa kirdin lan monyet wa bazin lan elang wa syahin lan alap-alap wa sokorin lan elang gede wa nasrin lan burung Garuda Pancasila Indonesia. Insyaallah kali wa uqabin lan burung Raja Wali wa kaza lam iku kaya ikilah uqabut tawi ibnu awa burung ibnu awa manu kang ana ing dalem awang-awang wa hirati wa silan kucing kesit bila sahing dalam mungguh kaul aso ing dalam mungguh kaul aso satu acan urang raskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo Bapak Yanto bin Haji Masuri Kampung Gusti Jakarta Utara jamaah pengajian dengan tangan luka bakar tersiram minyak. Masya Allah ya Pak, semoga kesembuh. Oh can pae mah kasirah mudah-mudahan itu dua telah wafat ya Haji Sofiuddin bin Haji Jahari Kampung Duri Pak Haji aslinya mah pae dua Bapak Haji Kecil bin Nili Sarwa tilu almarhum Kiai Haji Jayadi Cibadak bin Haji Awal terakhir Hajah
Atiyah binti Haji Ardana, istri almarhum Haji Emu bat kakana Haji Supendi. Baheula getol ngajina pedagang karung nu dermawan. Haji Emu kakana Haji Pendi semaot lila 10 tahunan. Ya ma istrina Haji Atiyah binti Ardana. Haji Emu nama pohara pedagang dermawan. Loba santri-santri nu dibalikeun kitab sampi ala kadar kucuran pembangunan pondok. Mobilna baheula mah hese mobil. Lamun deuk ka mamana almarhum Abah pake mobil manehanan. Ka mana bae? Ke Garut, ka Lampung. Terus ngariung-ngariung mobilnya aja tilok dicokot-cokot di dia baik. Kayak berarti bukan lain hiji meureun. Acara ente mah bangsa potong bukan. Jangan lain hiji meureun bogaan. Beda jeung adina ya beda jago. Teu maot ayeuna pisan jam genep atuh datang surat hunggul meureun dia ge Haji Pendi ge nguburkeun bager Ibu Haji Atiyah teh sebasa hirup salakina jadi pendamping anu setia salihah tara loba omong ka mana jeung kumaha ridho bae ka salaki masyaallah kasaksian pula. Nah, ya dinten dia pupus. Kamari Kemis, Kiai Haji Adin bin Kiai Haji Mumu putra guru kula di Banjar, berarti guru kula kayak. Waktu kula di Banjar, boga anak hiji kakarak ndek leng-leng. Umurna sekitar 60 hiji tahunan ngora keneh kasep bisa ngaji mun kitu bade ojol kula jeung aki-aki di dieu teh bisa ojol mah aki-aki di dieu geus kieu bae mangpaatna eueuh teu kan teu bisa diojol ya aduh guru kula ieu masyaallah. Urang bacakeun Fatihah ka Ibu Haji Atiyah binti Ardana Ki Haji Adin bin Ki Haji Mumu oge sareng tadi disebatkeun. Mudah-mudahan maut nama wa iman Islam ihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Urang masukene nyaritakeun hewan darat anu haram hukumna masyaallah. Oke. Senyarade di akhir zaman loba kekeliruan jeung berani ayeuna mah barang-barang haram teh dijual di sisi jalan. Patali di Indonesia mah agamana ambalaya beda-beda. Atuh tunggu
ngajual lagi beda-beda nu mengkonsumsina rupa-rupa urang pa bisa-bisa hirup teh supaya aya dina kasalametan fid dunya wal akhirah. Hati-hati loba bayawak dijual. Eta tanyakeun ulah ka kuku bahaya nu ngajual nasaha pake Muhammad apa henteu. Oh henteu ternyata. Berarti agamana batu. Tuh kan. Orai dijual. Tanyakeun heula agamana make Ahmad henteu. Nya make Ahmad ngajual orai. Teu harti atuh. Kepiting loba dijual. Tanyakeun heula ieu nu ngajualna saha. Ternyata anak urang ngajualan. Sial sia goblok. Je atuh ka dijual ka aing heula tuh. Ah sarwana si bapak tolol si anak goblok. Ulah ya. Ngeunah sabaraha henteu tapi disiksa urang di akhirat. Nauzubillah min. Ganti orang hayang kapiting memaningan japuh geus hese-hese pepepek eta bae geus jelas. Ya Allah wage juga daharan kapiting segala ulah kabita ku protein batur cenah ngahalal-halakeun lag-lag usia los gitu aing mambung sieun ka Allah. Bes dihanas orang tahajud duha di akhirat disiksa gara-gara ngadahar kapiting. Nanaona dalam rajugan jadi kiai rajugan mah atah los leg-leg sia halal sama tah ieu balik lanjutanana ieu sing hade wa yahrumu bagulun begal. Aya hiji binatang ngaranna cek Arab mah begal, cek urang naon? Cek bahasa urang begal teh cek bahasa Arab. Cek bahasa urang naon? Hah? Masya Allah. Ya gaji jeung urang lembur kieu, resep pasana. Teu jauh ka begal-begal acan, begal garong siapa binatang garong mah sia tah mah ieu binatang begal bahasa Arab bahasa urang nanaon nan ya Allah gambarkeun heula begal eta perkawinan antara kuda jeung himar. Jadi aya binatang kuda jeung himar bercinta bobogohan ya main HP WA-an ya Allah ya Rabb. Terjadilah perkawinan. Ya Allah, aya naibna di mana teh naibna? Aduh, Gusti. Jalangan himar jeung kuda anakna ka kuda teu ngala lantaran rada leutik. Kahimar ge teu patingala dina awak mah dideganana lantaran leuwih gede geus bentukna handapeun ti kuda gedean ti himar tah binatang naon keledai. Ya Allah ya Rabbi eta ngaranna begal cek urang Arab ai begal di urang mah eta teh mau golok mantap baglung begal tuh keledai ya karim
perkawinan antara kuda nu halal jeung himar nu haram ta eta teh terjadilah anakna jadi haram. Oh ya Allah ya Rabbi mah singkat teh heulanan ulah ditinjau leuwih jerona haram. Nah ya Allah ya Rabb sekali deh perkawinan himar jeung kuda padahal kuda mahalal ai himar maharam jalangan kuda jeung himar anakna ngaranna keledai eta yahrumu baglud haram sia deh. Ya Allah ya Rabbi mentek urang teu nanaon tak ka kebon binatang atawa ka taman safari enggak itu masalah ngan niatna urang hayang nganyahokeun bana onta mana kitu bakor sapi mana jamus mana kibas jadi urang di dia mau buku catet urang dicatet naon catet ke urang nganyahokeun nu mana nu haram nu mana nu halal ngaji berarti di kebun taman safari teh dah ulah bawa cewek atuh ieu mah ngaji mah ya Allah teu da naon ka kebun binatang oman teh kudulah jadi dia ge loba amal ya binatang mah lulu ya dihareup ya sarua da kos kitu ya Arab hiji teh urang jadi nyaho begal eueuh di urang di Arab loba kulagi hampir kalir seliru teh himar jeung begal horeng himar mah rada leutik tibatan begal jadi kuda jeung begal kos kuda wajahna beungeutna cuman leutik rada leutikan ti kuda begal ngaranna atau keledai haram. Wa himarun ahliyun jeung himar ahli sarua hukumna haram kamari geus caritakeun aya himar wahsyin halal tamah kamari pun orang geus jelaskeun beda tersetik ya ya hilum minhul an'amu wal khailu wa baqarun wa baqar wahsyin wa himaru ya mah himar ahli teh himar anu bisa dipake tanagana lindeuk haram beda jeung himar wahsyin himar nu teu bisa dipake tanagana kesit di gunung ayana di leuweung ayana halal nama aya perbedaan tuh ya nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humuril ahliyah tuh tidak iluhumil khayl Kanjeng Nabi ngalarang dina yauma Khaybar perang Khaybar harita tina ngadahar daging himar ahli himar lembur haram teh hukum jadi himar kabagi dua aya himar leuweung himar wahsyah halal aya himar ahli nu loba di Uzbekistan ketingali ku urang lobana lantaran daerah pertanian agraris sehingga di sawah-sawah di huma-huma di jalan loba himar ahli jeung keledai loba haram teteh hukumna nya masyaallah untung di urang eueuh
geus atuh urang mah nganyalakeun haram ieu mah di urang mah teh mantap tuh tempat tebing ya kernataan sing hade ya kade bisi urang ngadahar anu haram wa kullu nabin minasibai jeung haram setiap satogalak anu ngabogaan caling artina anu ngabogaan caling teh anu menerka mangsana langsung ku calingna haram hukumna haram tanu aya calingan terekam langsung ku calingna haram binatang eta haram mikhlabin minatoir jeung manuk anu aya tajihan artina anu maehan mangsana teh ku tajihna haram tetep di kitu-kitu ge urang bingung nu mana cenah kiai urang mah lamun can dicontohan teh can bisa geus dibejaan eta binatang kos kitu teh can dicontohan mah ih teu kaharti bae masyaallah boro-boro ngarang urang mah maca ge geus dibacakeun kos kitu ge kos kumaha teh kiai kita masih nanyakeun keneh bae ih masyaallah teh si otak beleb-beleb teh si otak heuh tapi urang ieu beled kos ieu bodoh urang teh aman teh artina teu loba naon gitu ngaranna maraka cabang sehingga selamat iya urang mah bodoh selamat mantep ya man ih dibandingkeun palalinter ku ari urang ngadengena jarariji jariji urang palinter ayeuna mending bodoh we jaka neraka ge sedeng ja bodoh ulah lah izenu bodoh wasami'na wa ata'na kan geuna ya karim contohna kaasadin model singa eta singa mapan teu pernah nutupnya nama sungutna calangap bae kadeuleu kurang jarehamna jeung calingna sahanut tesieun ka singa kabeh sararieun disebutna raja hutan singa asal tak haram hukumna hebatna singa mah lainna naon urang ieu boga kumisna beta kumis singa tah nya hiji ulah loba teudeun ku urang di kopeah behe urang neuleuh saha bae ge urang rek singa nu mantak ente singa deh besi aya di kopeah ente atawa di baju aya kumis singaan singa deh maksudna singa deh teh urang kan teu karasa begitu nanya awewe lumpat oh kadeuleu kos mau urang orang aya eta kumis singa hiji teh maziahna kumis singa mantak loba dijual kumis singa kumis goreng kucing singa deh aduh ongkos kolambu Baitullah teh dijual atuh urang mareli mana aya kolambu Baitullah mah diangkat ditendeu di kerajaan teu bisa dimuyah-mayah aja dibareli ku urang Kendal urang segala naon kitu Cikupa ieu can alhamdulillah ya mukimina ongkot karolol ngajualan eta masyaallah kolambu eta mah kamari ieu keur zaman Pak Harto dibere tah kolambu Baitullah sebagai penghargaan ka Pak Harto lantaran termasuk jamaah terbanyak kedua setelah Pakistan adalah Indonesia dibere penghargaan aya ku rek di istana bisi ente yang neuleuh tuh ka ditu asal minta kuncina ka Jokowi ayo di ditu embung lah cenah daripada minta ka Jokowi mending teu neuleuh gajet puyang jakna ngomongna isuk lain sore lain ya guys masalah ieu mah embung behelanan lo suka acak-acakan sih ngomong
Guys lah, ya masalah embung bae guys lah. Guys. Ya masalah. Aya. Pakistan aya, di Turki aya, di Bere aya kiai. Khusus di Suriah. Waliyun min auliyaillah ka impi. Yana bersanding jeung Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Bere kiswah. Atuh teu sambarangan kiswah. Ieu mah dijualan pan di hotel. So gua gade kieu ieu. Ieu naon ieu hikmahna? Beuh mun boga ieu pokona mah dagang maju. Watuh. Sedangkeun nu ka Mekah kan dagangna teu maraju kabeh. Ieu hayang maju mah tak kiswah. Bohong. Ulah percaya. Moal dimuyah mah kitu ali sarupa jeung kiswah toko. Waduh, ditunjukkan ke sebara lapis kiswah Baitullah matu teu sambara. Nah, kasadin atawa urang ulah boga kumis boga kulitna. Pokona lamun bener urang boga kulit nu asli ngan aya syarat tulis heula cenah di dinyana sajengkal sakitu tah tek tulis ka di dinyana teh. Bismillahirrahmanirrahim. Moal dicubejak. Bahaya kita mau dibejak. Kusnya direkam pan. Aing duit dibere pan kusnya. Itu rahasia apa ya set. Catat dan tungtungna aya teng perhikmatan. Lepitkeun tek. Bungkus ku kain putih atau hidung bawa ujian urang ngahareupan musuh teh kudu gelut ngagerem ngising di dinya tapi lamun ngageremna kenceng teh nyana nu ngising. Aduh lupa ieu masih haram datanya kade asadin aya deui Wenemirin jeung namir harimau beda kan ya maung urang malah ngalugotan teh maung asadin maung namirin maung zibin maung padahal lamun urang ka taman safari beda asadin mah singa namirin mah harimau beda singa jeung harimau maung keneh. Oh, harimau, masya Allah kan. Hadirin surga Allah karim. Namir dingaranan dina kitab mah ieu adalah an-namirul mukhatat harimau belang teroreng eta harimau. Ya Allah ya Rabb. Zibil serigala. Mau kene ngan urang lamun urang neuleuh lain deui teh jenisna. Nya antara singa, harimau, serigala beda. Ngan kabeh ge eta boga kaistimewaanana nya nama lamun hees matana sabelah benda sabelah hees sabelah perem hees teh kos kitu jadi jangan lamun aya musuh jeung aya mangsa teh moal kacolongan sebab sabelah benta nya mah biasa mah lili nu sabelah perem engke deui lamun ieu geus pegal nu ieu nu perem nu ieu benta. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha agung Allah nyiptakeun hewan nu sok disebut raja kitu hutan seperti eta sieun kabeh ku harimau sieun kabeh ku serigala sieun kabeh ku singa lantarannya nama moal kacolongan mun hees sabelah berem sabelah bentak lila pegal nu ieu berem nu ieu bentak horeng di majelis ge aya. Ya Allah ya Rabbi atuh teh kudu ka taman safari tah mah atuh di dieu we
Cirina naon? Cirina lamun ku urang ditanya si HS teh ira HS dia ngomong nyaho. Teu ngaku nya. Berarti kan mau ngeta ku situ teh. Ya Allah, ya Rabb. Hebatna. Singa. Tapi ieu kahebatanna tetep bae ku sakadang peucang mah eleh. Eleh we kejadian hukum. Mau norojol kapanggih jeung kotok. Tadi aja. Duh, cak kotok atuh aing jadi mangsa berarti poe. Col deui embe. Tadi aja. Nah, nasib aing poe ieu meureun. Ai jol ngaluncat peucang. Tadi aja. Tenang. Tidak eleh peucang sial. Tenang. Kumpul di luar. Naon cek peucang kami di naon garang-garana dikumpulkeun. Aing geus bae teh dahar. Ayo, atuh iya. Oh, atuh tenang. Jak kami mah emang rakyat ieu. Atuh diciptakeun ku Nu Maha Kawasa teh jang dahareun raja. Atuh bae bisa lupat kajeun ku kumaha tah hebat sia kajeun ku kumaha. Di alam ku aing. Ih, teu ku kumaha ge demo teu bisa kami. Atuh pokona mah kami mah jadi santapan raja we. Masalah kami. Geus sakikieuna hirup teh kami mah. Geus kami mah lemah belas. Tapi aing ngadahar sia jadi santapan tetap make syarat. Naon syaratna? Aing ditanya. Ayo kotok ada sia menghadap sia bakal jadi santapan aing tapi lamun sia bisa jawab moal nah beres dah itu tapi eta peucang mah tumpang kaki we tenang cak kotok teh goblok sia tumpang kaki we geus kurang digambarkeun ku pantes tapi peucang tumpang kaki. Ayo tok cek kita sia lawan geus sia. Cek embe ulah loba omong atuh geus sia ge bakal dahar. Aing nu mantak tumpang kaki pede aing. Yeuy. Loba omong. Cek mau loba omong sia. Sarua sia. Atuh hayu bae sih cek. Ngomong bae di jom tolong. Aing geus calangap. Aju aing dekat dengos. Ku aing sia ditanya kotok lamun sia bisa jawab sesuai dengan hati nurani aing salamet. Tapi lamun teu bisa, geus ku aing jadi santapan. Boleh lah cek kotok. Nah, calangap cenah. Hah. Jujur, bau atau sengit? Cek kotok teh jujur salamet aing. Bau. Aing nasib aing. Dahar bae. Masyaallah. Mbete bau di dahar. Berarti geus sengit. Geus tenang mah. Aya jawaban nih. Cak peucang teh ulah loba omong sia. Beres kotok di dahar. Langsung. Hade sia be. Nah, aing sangap deui, kadesa deui. Aju ku si Amban. Bau apa? Sing. Hah. Tadi bau kan di dahar berarti sengit tuan raja ngahina sia kai buku bau ngebohong sia kai nyaho buku bau dahar deui tinggal pecah culak cak maung sia kunaon culak atuh geura saepeun bae sih jemol ka mana aing ge kira aing kira teh 24 ka mana leuweung rajana sia tuan raja itu kula deuk lompat ka mana geus kitu nyadar berarti sia kumaha teu nyadarna tuh ayo geura beakeun peucang mah urang gigituan ge mikir aing supaya selamat kumaha ya cek yana beak bagian sia aing ngecalangap deui cak peucang teh bau di dahar sengit di akal
aing eueuh deui tenang cek cenah ya bojang ya aing kasah bawa pasengit ke can ka ambeul cek cenah can sakali sakali di can pati ka ambeul cek cenah can pati ka ambeul ada belajar keur mikir naon ya aing si aing geus wakat nista maja utama sakali deui masyaallah tuan tetep henteu ka ambeul kula mah saya teu ka ambeul kula keur influenza mau kaget eta kan bahasa lain bahasa mau influenza naonnya cek kitu tah keur menjana mikir jana ngabelecin lumpah ayo sia ele sakuai eta hajuna mau nanyakeun ka unggal hewan ai influenza naon atuh teh jarahuan hewan ge influenza naon influenza cek kitu aya deui tah anak becang ada di daharnya lain aing meureun tanyakeun aing geus ngadahar bapak sia cek bapak sia cenah influenza si naon influenza mah flu kieu deui lupa deui anakna sarwana anakna jeung bapana goblok kabeh jadi mau teu nyaho influenza teu nyaho flu teu nyaho nanya ka sasage unu nyaho tah eta hebatna pecang teh ele-ele nya geus eta tangka kuari hebat nya kapanggih mau ngahiji nya mah biasa tapi we di dahar teu bisa eta pecang jadi berarti kan make otak nah naon ge make otak atuh awewe gelis urang beungeut pas-pasan lamun urang ngaharepkeun beungeut pasti moal daekeun sebab loba nu karasep datang ulah eta urang batur ngangsongkeun beungeut urang mah roti bangun lagi can ditarimakeun mah jeruk encan keneh bae apel kebal-kebal manyana itu sisa aja ai kasep pantengan bager nah perhatian kan berarti mulai Masya Allah kadinya dia datang deui kai kakak di mana kakak bogoh nya kakak ulah henteu kakak mah ngan sakadar deudeuh jeung nyaah ulah nyebutkeun bogoh mah bunuh diri atuh tah mah beungeut pas-pasan kos kitu mah tuh ieu mah neng kan loba nu resepkeun tapi kadeureuna jang nyuguhan eueuh tah kakak mah bagian nu nyuguhan beta jerukna beusi butuh naon tinggal angkat telepon mah butuh sabaraha eta ngaranna make otak kos kitu ngaranna ieu mah jore ongko beberan tilok tah badak awe eta teh sanajan loba nu karasep mikirnya na kasep mah kasep bae cekna tapi ieu ku perlit cekna hari itu mah kubarahan lah cekna teh urang emang dek nyotan kasep doang kadituna kan rumah tangga boga anu tah itu ditolak datang manehana naik kasep miharep teh ka kaula jatuh aing ngaran lalaki mah miharep ngan teu terlalu waduh masyaallah ugu jeruk kagolon poro ge eta hayang eta ngaranna make hati-hati ngaranna mundur teratur padahal rek maju aduh cenah kalah kira-kira kakak miharep maka abdi atuh tuh masalah dan kakak memang sakikirna bae masalah kalah insyaallah kayak dikirim jeruk di sekontainer isukan buat latu tak eta geus lamun urang ngarasa beungeut pas-pasan barahat kasep nam tah teh menjelma kira resepkeun nu kasep mah ieu nya jore nyeplit atuh da kira kawina aduh ya Allah cek nu jore teh aing sial cek deui teh emang siapa sial gas neuma binatang haram wadubin jeung beruang haram wafilin jeung gajah haram sarua gajah di India mah gajah induk
jeung sapi teh dianggap binatang suci lantaran ngabogaan maziah, ngabogaan kelebihan tersendiri. Gajah sebab hakim gajah mah dianggap lagi hakim penengah anu paling hebat adalah hakim. Nu kula pernah didongengkeun da aya hiji kiai Ucing Garong jadi kiai disebut nage kiai sejuta umat beus nyarahun kabeh ka Ucing Garong. Ucing Garong teh asal nama eta teh maung keneh ngan terusir maung lah jadi kiai eta manasehatna pohara jasa sing hara decek manehanana hirup teh urang ulah sok kokomoan didarengekeun ku hewan kabeh jadi mah beda tilu sejen mau urang ulah hubudun dia teh mantap sanajan urang lapar cek nyata kudu ditahan lantaran jelema teu tapa hewan nu teu tapa moal ngabogaan kaunggulan ji baja hebat cak nyana teh masyaallah tuh kan eta hewan pohara eta ieu keuri nah ieu carita maung nu geus arupa Ucing Garong waktu sabibir hiji di kalangan hewan bahwa eta teh kiai sejuta umat beh ngelehkeun MZ satu ketika aya bajing teh ngabogaan tempat di luhur ngirahin jak bajing teh horeganan di luhur mah lain ngirahin nanaon bisa nempok si mbak nu mandi nu hideung nu putih nu jangkung kadeuleuh cak jada cak bajing teh masyaallah kari jimangsa bajing teh neangan dahareun ka tangkal kalapa neangan kalapa imahna nu geus lemong teh paranti cicing manehna ditinggalkeun jol manuk datang ka dinya plek. Nah, ieu mah mantep cek da tempat di dieu bisa culat cek ke kaler ka kidul aduh. Bisa tumpat tempok cek di aku takunya. Barang menang 3 poe kaopatna bajing teh ka dinya. Imah aing eta bisa. Pan siapa teh bisa? Imah aing. Nu aing tamang geus lemong kitu paranti aing lempos imbang ngintip. Nu mantak aing cicing di ngeunaheun atunya deui teu bisa iman aing pan geus saya sertifikat na iman aing ya dulu ku saya di BPM ya undang-undang di perhewanan apabila aya tempat ditinggalkeun tilu peting berarti eta hangus eta geus bisa diandis ya geus leuwih ti tilu peting pan eta kan undang-undang zaman Belanda. Ieu mah kuari undang-undang kuari mah henteu atuh geus pemutihan sagala rupa. Bisa. Nyaho ka pemutihan teh heran aing mah. Hebat bangsa hewannya. Bisa. Ribut bajing jeung manuk. Datanglah ayeuna ka gajah. Gajah kami minta perlindungan jeung dukunganna. Kumaha emang? Ieu kami pangmutuskeun coba masalahna ieu cek manuk lantaran ieu teh kapadimah kula dongengna kula cicing di geus 3 peting eueuh ka 4 poena karak ieu ye cek bajing da kapan eta mah imah kula pan perundang-undanganan leuwih 3 peting di perhewanan mah eta teh berarti milik batur mun teh bisa cek cenah kajian gua bage minta perlindungan kula kajian bes kami di hakim waktu aya kiai pan di orang Ucing Garong tenang nya mah waduh tasawuf jasa nya mah geus hebat gan di partai Golkar gua ari teh lah ngan aing ngaran-ngaran di partai ieu teh kitu di Golkar di PDIG ikhlas mah ikhlas bae lillahi ta'ala Allahu akbar mana ayalah nu di partai-partai kitu nu ikhlas kumaha nerapkeun ikhlas na tah sih
ulah kitu teh masing-masing ikhlas bahkan de qalbu tinggal qalbu ulah kitu tetep bae coba hayangnya oke deh. Wow gajah tulalena di kaluhurku. Wahai para kaum hewan, hadirilah besok untuk menentukan padu antara bajing dan burung. Siapa yang akan dimenangkan, kita tunggu keputusan Ucing Garong. Ya kabeh setuju perembean peroraian geus sarua itu perkotokan wah bae setuju kabeh begal himar kuda kabeh setuju geus lah dihukuman ku kiai eta mah geus setuju bae pokona eta mah geus sejuta umat bener-bener. Aya keluar orang liang interupsi. Saya sangat tidak setuju dihukumi oleh Ucing Garong. Kenapa kamu tidak setuju? Tidak, sebab ada kiai yang coba bicara saja tapi hatinya tidak. Ada yang kurang bicara tapi hatinya hebat. Nah iyalah, udah setuju dengan julukan sejuta umat, cuman di mulut doang, di belakang saya sangat tahu. Alah cak gajah teh moal aya eureuna nuturkeun hiji hewan, gas urang bae. Urang acarana demokrasi bae. Demonstrasi keputusan mana suara terbanyak. Bae hebatnya segajah. Pernah di MPR ka jeung kumaha ge. Pahara. Demokrasi. Aing sabodo teh cak orang teh teu percaya ka aing mah. Ngelepot deui nya nama kaliang. Terjadilah pemutusan hewan ribuan padu bajing man. Cek gajah kumaha Bapak Kiai Ucing Garong tentang keputusan hukum yang telah diajukan. Hebat sarua bae Ucing Garong. Hari ini saya tidak bisa memutuskan sebab satu dalam keadaan kurang sehat. Di dalam kitab Fathul Mu'in kalau memutuskan hukum kurang sehat itu tidak sah. Yang kedua dalam keadaan saya lapar dan memutuskan hukum dalam keadaan lapar itu juga tidak sah. Mohon maaf hari ini tidak bisa saya putuskan. Cak gajah kadenge ku sia hebat kan? Moal aya deui hewan caranya. Gas isuk berarti. Isuk urang haladir deui. Isuk hadir kabeh. Cek gajah kumaha keputusanan hari ini sehat? Sehat. Lapar? Sedang. Ya kumaha ieu? Nu diajukan permasalahan. Kulakan kamari can pati lapar nu sabenerna mah. Nu mantak ditunda. Hari ini saya sangat lapar. Dengan demikian urusan hukum baik, tapi nu jelas mah ieu kepentingan beuteung kula heula. Mana manu? Cak hewan sejen mah jadi kararieu nya. Heran aing mah kan kamari mah jujur jeung adil teh ya. Cek gajah tenang. Eta mangan sakadar omongan doang moal datang ka ngadahar. Ade siapa nu? Kita aja siapa? Bener banget kerekepek. Cak gajah pan bebeneran sih. Ya Allah, ya Rabbi bebeneran. Tinggal bajing ulah ka mana sih? Santapan kedua. Waduh, itu bener bae. Sebanyak ieu bajing. Cak gajah teh. Jol orai. Kadege nasihat aing. Kadege kusya. Cak gajah. Kiai mana baik, penggede mana baik, raja mana baik, kajen mah nu penting kiai bae. Nu ngaran-ngaran henteu tapa pasti ujung-ujung nama dahareun keneh bae. Ye kaula mah bangsa orai taneuh. Mulut tapa, Ramadan tapa. Kasempar-sempar ku jelema ican kaliak-liak teuing mah. Ih atuh mangga teh teuing. Ke geus dihina geus diliak karak ulah mah. Sakali nyakit lepaeh jelema lantaran tapak. Tapi tilok ngarusak ka batur. Kadenge ku sia Ucing Garong. Bejana cenah di nagara teh kuari nu jadi kiai Ucing Garong kabeh.
lantaran teu tararapa kabeh ge. Tuh kiai nu tarapa manu di lembur teh Tapa nyawa tapanya udar. ya Allah ya Rabb. Imam Jalaluddin Rumi bisaan luar biasa nyieun anekdot melalui hewan-hewan. Ya Allah ya Rabb, kajen teuing hebat jadi kiai. Sakolana ge ka Misra. Turki nyieun pesantren 3 tingkat. Horenganan endek dahar di dinya lain endek ngadidik. Ucing Garong. Yayasan pesantren Ucing Garong. Pesantren kos kieu ge sarua bae Ucing Garong. Di DPR mbahna Ucing Garong. Di MPR akikna Ucing Garong. Belah ditun MPR eta mah uyutna Ucing Garong. Atuh nu mana nu bener? Sebisa Imam Jalaluddin Rumi gak jelaskan. Tukang ngahukuman terutama nama para hakim. Pembantu hakim teh naon gara-garana? Pembantu hakim. Jaksa pembantuna deui teh. Anu sok ngabela teh. Pengacara nu hiji deui teh naon gara-garana? Ayo sia satungtung sia bisa kena ditanya deui. Datang ka bodoh sia kanyawan ku aing. Atuh enggak, jeung urang lembur mah barodo. Iyalah memutuskan hukum teh tetep bae ujung-ujung mah dunia dan dunia. Kecuali kiai anu tapa. Lamun encan tapa, bae beres kajen kumaha. Sungutna hebat, tetapi rencana penipuan di dalam hatina tetap aya. Mentak jadi kiai teh nu berat mata masa-masa antren tararapa di parwasa wirida tahunan geus datang ka imahna ge alhamdulillah kebelah dieuna di kiai ke muyah maeh nya keur ieu aing tapage kuari mesti di kiai sagala di dahar kuari bantu datang ka labun bupati teu mere teh marah eta mah kiai tolol nya. Nu tapa atuh berarti tapana teruskeun ti bibiti di pondok datang ka di imah terus tapa teh naon berjuang perang melawan hawa nafsu insyaallah kitabna akur tapi beda karasan putusana akur tapi beda karasana sebab naon tapa maksud tapa teu hayangna naon mutuskeun masalah dek dipake mangga dek teu dipake mangga kula nyaritakeun sakadar aya dina kitabna dipake jangka salamatan arajeun teu dipake jangka cilakaan arajeun kepentingan kaula eta kara kiai sing di ki anu yang mengkonon iku ndi ning serang ono apa boten ge we boten hebat sopan ora bae diserang mah ora ana ora sih ning Pandeglang ning Kronjo nah ana ge lah siti ning no mengkono apa sirah mengkonon tah yes di Jawa Tengah di Jawa Timur anak orang ku yang memutuskan masalah ikhlas ora ana apa-apa tapa terus tapana ulah haju eureun masya Allah kan pohara Imam Jalaluddin Rumi nah iya gajah ge ngaleos cak gajah teh geus dah kuari mah eueuh kiai 1 juta umat garong kabeh cak gajah bari ngaleos diserbu ku kabehan woi gajah ieu kumaha pertanggungan jawabanna ieu datang ka di dahar gitu kabur sia jadi santapan kucing garong sia kabeh kabur gajah geus teu bisa kumaha gajah ge tuh ya Allah ya Rabbi haram gajah teh ya masya Allah wakir di lejeng monyet haram monyet eta cek Darwin mah urang asalna ti monyet Darwin dina tafsirna ngajelaskeun kala Darwin bahwa aslina manusia itu adalah dari kera monyet teh asli nama berarti si anak monyet teh
kabisaan Yahudi mah. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Atuh cerita Adam teh aya di sorga teh cek Darwin mah. Jajana mah teu percaya ka sorga, teu percaya ka Adam, nu jelas mah aslina manusia dari tetesan hujan. Hujan menetes tep. Ngancleng tetesanana ka darat, kebel-kebel jadi bangkong. Buyur heula, ti buyur ke jadi bangkong. Bangkong ngagedean buluan, gede, jadilah monyet. Terus monyetnya berkembang biak, wali alhamdulillah lu di sepatan monyet, di Belaraja monyet, Cikupa monyet. Berarti kan Darwin gak anak monyet kali was itu. Etalah cerita mengkaburkan tentang sejarah Islam. Tetep baik. Kajunting manehanana secara filosofis nyaritakeun bahwa manusia berasal dari kera. Sahana percaya kecuali hanya jelema-jelema anu dibutakeun mata hatina. Jaya Quran kan ngajelaskeun. Padu jeung Quran datang ke mana coba mal menang. Nah, ieu mah kirdun monyet. Mun hayang nyaho ka monyet, ka Cisoka ka ditu. Nah, di Cisoka terus ka Ngulon, eta teh aya ngaranna hiji lembur, disebutna lembur Siata. Orang solear sih ya. Gua buat nggak bututan sih kayak gue coba cekal coba bututnya. Ayolah cek ulama mantarokal wirda bahwa kirdun. Jelema nu tilok wiridan eta monyet. Monyet teh tilok wiridan maka jeung hukum ge. Islamun dayaki haji salat di masjid tapi haji teh salat teh wiridan deui berarti haji monyet. Polisi salat haji teh wiridan polisi monyet. Abri salat tapi teh wiridan abri monyet. Santri teh salat teh wiridan santri monyet. Pedagang teu kudu salat jadi monyet heula. Ya Allah. Keistimewaan monyet mah bersatu jeung makhluk nu ngaran manusia kirdun. Di dieu ge dijelaskeun kehebatan kirdun mah pohara luar biasa. Hayawanun qabihun malihun zakiyun sari'ul fahmi dalidul unta fil batnil wahidatil asyarah ya karim. Binatang anu goreng patut anu sarupa jeung manusia dina gaya-gayana baheula mah bisa ngalakutu sagara jeung awewe teh. Bisa lelembangan nu mandak sok dibawa ka kota kita ngigau lantaran sariul pami gancang pahamna tur pinter sayasbahul insan bigoli bihalati nyarupaan ka manusia dina galib-galib tingkahna kadang-kadang bisa seri painahu yadaku bisa nimpu payatana walus biadi lamun kurang di balangan kacang di balangan cau atunya apa heula-heula pinter jasa ya Allah ta monyet Gusti Allah Agung ieu adalah binatang haram. Nah tinggal permanukan bazin wallahu a'lam.